Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat temanang Gusti Allah jamahluk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi. Didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart. Iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede. Nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka. Ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas misbar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat babakan nang aing. Emang nang sanang melalui jelema biadab duku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih. Saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu. Teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji. Teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah. Aing mah keur ngomong bae teh urusanna. Ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung henteu mah. Coba terus engke ge kitu bae berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugalah. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca, datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu. Dan disiapain aing ge nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana.
Sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ieu ge sebabnya nama di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah sababaraha menteri menta di itu rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau lo bawa pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai ka dinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihiji kentek hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum thariqah kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli thariqah dararatan ku ari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya, siapa sih? Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantap ge. Ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mane kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak tiba heula thariqah.
kemenangan Baghdad di tangan Thariqah, kemenangan Indonesia khususnya Banten di Thariqah, Ki Hasyim Asy'ari melalui Thariqah, Yaman melalui Thariqah, Suriah melalui Thariqah. Ketika geus acak-acakan Thariqah, sebab berjuang tanpa Thariqah. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya sama teh nyaho belah. Tuh. Berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan. Tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan. Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Nah aku hari mulai aya naon gak karak sapotong tak carita ta. Karak sapotong ta. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantep jasa ieu. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun. Tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncana geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sakararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri betul kamang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu. Amerika ge kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatun. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap. Sapotong aya sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Siata nu neruskeun. Sakola henteu lawan henteu ilu di partai. Ai geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Unu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina bareng datang bae ka lembur mulai tad ka mana tad. Kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy yai mana kiai.
nang saja buat gitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Iji mulai guys tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai bulan henteu ka mana henteu waduh kiai mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habak siap gitu kiai mah aduh ke bangkos kos gitu mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai dohor ngadaguan jelema eueuh kapan adzan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang keneh bae geus salat ratib keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya shalah ya faqad qamatu shalah qad qamatu Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi keneh salat ka paimibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang kan geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae ku ari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar teh kudu aya batur atuh ibadah Allah niat di pondok nage endeuh ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah pokoknya wah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya
cobaan ti Gusti Allah diurang ku hari ketika karyawan lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnah tuh ternyata kos kitu urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tamah engke ge koleng sorangan tamah atuh kayana tanggung koleng 3 ayo geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dieu puyeng aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aja goreng mah lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan nah ieu kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang ye cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae ka tukang karti teh mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hebat ye jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah tuh pantes cicing bae di imah sorangan aju tilok loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema aju nyana cicing bae eta karek hebat ye atuh cicing bae di imah di kamar berarti lok loba omong atuh pantes bisa teu kabeh kos kitu mah teu je nah lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna kos kitu